Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Al-kalamu huwal abdu al-murakkabu
fatakunu alamatan fil ismi mufradi wa jami' taksiri wa jami' muannas salimi. Bismillahirrahmanirrahim. Talal tu, tunya mengaditnya. Tuh kemari ayat domnon wastaqol isma min samal. Tisok baca. Wastaqol isma min samal bisri. Terus eta teh aya dina ieu risalah kemari manya kurang pas eta aya Ibnu Hamdun Alfiah Ibnu Hamdun sama bisriyu tengah ngo wawu jeung nun teu kumaha min sama bisriyun teh kitu washtaqahu min wasama al-kufiyun akufiyu washtaqahu min wasama kufiyu tok nu kamari ngarevisi nu kamari bayi tambahan domna mana nu unggul washtaqal tina wasama kamari nyebutna wasimanya wasima yasimu berarti bab ka genep eta mah ieu mah mun wasama yasimu mah bab ka wasama yausimu bab di si semang dorobaya 1000 mang kadua washtaqal ismin samal bisriyu washtaqahu min wasamal pasta bor terus washtaqal isma. Okay.
Washtaqqa min sama apa yang gede tinggal bisriyu tah gitu unggul washtaqahu min wasama berarti nada wasama babka kufiyu wal madhabul muqaddamul jaliyu sok we kene ke disusulkeun ana panderi wal madhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u was sumayyu daliluhul asma'u was sumayyu washtaqal isma min samal bisriyu terus pengertian washtaqal isma min samal bisriyu washtaqahu min wasama kufiyu ya teh Hasyiah Ibnu Hamdun alfiahnya Ibnu Hamdun wal mazhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u was sumayyu wal madhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u was sumayyu washtaqal isma min samal bisriyu washtaqahu min wasamal kufiyu wal madhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u wasumayyu eta wasumay tos bisriyin geus nyitak isim tina sama bisriyin geus nyitak ismun atau ismun bisriyin geus nyitak ismun tina sama
sama. Bisriyin geus nyetak ismun tina sama. Sama sin jabar sami alif jabar ma. Terus kufiyin nyetak ismun tina wasama. Kufiyin nyetak ismun tina wasama. Kufiyin nyetak ismun tina wasama. Tek 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 ding ding can parat nabor nage. Hah? Parat can naborna. Bisriyin geus nyetak isim tina sama. Kufiyin nyetak ismunya. Bisriyin geus nyetak ismun tina sama. Kufiyin nyetak ismun tina wasama. Ari madhab anu awal eta unggul. Ari madhab anu awal eta unggul. Ari madhab anu awal eta unggul. Terus dalilna asmaun sumayyun geus muncul. Dalilna asmaun sumayyun geus muncul. Eta dalilna asmaun sumayyun geus muncul. Terus Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kita bilengkan dulu lengkan si Semang sampean. Pasti mana ulah si Semang atau Cemang. Ai Mang Ardian sa teu katawis wangi mah tos tahlil teh nya. Nya aya teh. Heuh? Aya teh. Hah? Aya. Oh, sugan teh teu aya. Tadi subuh tawa, subuh ke mana? Biasa subuh mah blank. Jisa wastaqal isma min samal bisriyo wastaqahu min wasamal kufiyo wa madabul muqaddamul jaliyo daliluhul asma'u was-sumayyu bisriyin geus nyetak ismun tina sama. Kufiyin nyetak ismun tina wasama. Ari madabanu awal eta unggul. Dalilna asmaun sumayyun geus muncul. Dalilna asmaun sumayyun geus muncul. Terus can si Mang can padat nabor. Halo. Wastaqal isma min sama bisriyo wastaqahu min wasamal kufiyo wa madabul muqaddamul jaliyo daliluhul asma'u was-sumayyu bisriyin geus nyetak ismun tina sama. Kufiyin nyetak ismun tina wasama. Ari madhab anu wal eta unggul. Dalilna asmaun sumayyun geus muncul. Ieu teh dina istiqoqna keneh nya. Dina naon tah? Ngarubih nu kamari naon kamari geuning istiqoq isimnya. Kesimpulan teh cenah sa ulama bisriyin mah tina naon? Tina lafaz sama yasmu samwan. Pami ulama kufiyin mah tina naon?
tina wasamanya wasama gadi apa di wasama dengan sima wasama berarti sulasi mujarad bab kedua wasama yausimu simatan wasama yasimu simatan wa wasman basroh matina samwan lamun sama kupah mah tina wasman tulikeun hanapeunana tulis tulikeun hanapeunana nyaho nya kesimpulanana panyitakan lafad ismun teh panyitakan lafad ismun teh tina lafad samwan menurut ulama Basroh tina lafad samwan sim wa mim jabar sam wa alif tanwin jabar wan samwan sambadi samwan teh some one teh neng aji some one teh naon neng mi some one teh naon samwan aya some one cenah ti naon cenah Mang Wandi some one teh samwan teh naon artina naon artina samwan teh seseorang lain Mang Wandi aduh cenah aya samwan di hatiku nya samwan terus kumaha teh isok kesimpulanana panyitakan lafad ismun teh tina lafad samwan menurut ulama Basroh koma tina lafad wasman waw sin jabar was mim alif tanwin jabar man tina lafad wasman menurut ulama Kufah tina lafad wasman menurut ulama Kufah titik terus pendapat anu unggul pendapat anu unggul teh anu nyoncolonya anu dipake pendapat anu unggul nyaeta pendapat ulama Basroh pendapat anu unggul nyaeta pendapat ulama Basroh tina naon teh Basroh teh tina lafad samwan koma dalilna lafad ismun dina nalika dijamakeun dalilna lafad ismun dina nalika dijamakeun jadi asmaun
Lapad ismun dina nalika dijamakeun jadi naon? Jadi lapad asmaun. Cek saya, cek basronya. Pendapat anu unggul teh pendapat basronya eta ismun tina naon? Tina lapad samwan atau sambunnya. Sambun atau samwan. Dalilna kumaha? Eta dalilna lapad ismun ketika dijamakeun jadi naon? Jamakna jadi kumaha? Asmaun. Terus dina nalika teruskeun koma dina nalika ditasgirkeun dina nalika ditasgirkeun tasgir tasgir ieu jamakna kieu nya lamun tasgirna dina nalika ditasgirkeun jadi Sumayyu Sumayyun ai ditasgirkeun teh dina artina teh ismun ngaran hiji ngaran lamun Sumayyun ngaran leutik hentah ngaran leutik aditun Mang Adit udaitun udet adit leutik gitunya naon dia Pahmi Mang Pahmi lamun dibaca Puhem jadi Pahmi leutik gitu cenah Pahmi leutik contoh gitu nya naon dia contohna Khalidun Mang Khalid Khuwai dibaca kumaha oke ulah eta tuh teh Bakrun Bukairun Buker Buker Bakhilun Bukhlun Koret Bukhailun Koret meusan Koret leutik gitu si Bukhel Koret meusan terus eta dalilna eta titik ari pendapat ulama Kufah mah ari pendapat ulama Kufah mah lapad ismun tina lapad naon? Wasmunnya cek saya ya cek inu kahijinya nu kadua cek sata cek Kufah ismun teh tina naon teh? Ismun teh tina naon asalna? Tina wasmun. Wasmun. Ari cek tadi nampi teh? Ari cek ulama naon mah? Kufah mah terus lapad ismun tina lapad wasmun koma jamakna jim jamak mun dijamakeun ismun tina lapad wasmun jadi kumaha ausamun lamun dijamakeun jadi mah jadi ausamun sedangkan kan dina Al-Qur'an kumaha walillahil asmaul husna itu seneng aduh seneng mirawas obong walillahil asmaul husna aya asmaul al asmau teu henteu kumaha walillahil naon ausamnya tapi kumaha walillahil asmaul husna terus jamana lapad ausamun
tasgirna tulikeun maksudna jamananya tasgirna kumaha tasgirna lapad wusaimun kurang titikna wusaimun tasgirna lapad wusaimun terus titik pangna dipilih pendapat ulama Basroh pangna dipilih pendapat ulama Basroh pangna dipilih pendapat ulama Basroh sabab muttorid dina Al-Qur'an sebab muttorid kalaku dina Al-Qur'an sebab kalaku dina Al-Qur'an eta naon tadi teh walillahil asmaul husna pangna anu unggul naon cenah pangna anu unggul pendapat saya teh nu kahiji teh pendapat Basroh itunya kahiji Basroh nu kadua naon ieu Kufah kufiyin teh anu unggul nu mana anu Basroh geuning dipilih Basroh sabab kalaku dina Al-Qur'an tah ieu lapad dina Al-Qur'an nya mana ayatna walillahil asmaul husna kita aya asmaul husna husna aya asmaul asmaul pirang-pirang nami al husna nusaralae kitunya ieu na tah tadi teh kamari teh naon tah istiqaq lapad naon panyitakan istiqaq teh panyokotan panyitakan lapad ismun dicitak tina naon lain tina naon lain tina citakan cara kue cara roti mengeta tina naon nyokotna gitu panyokotanna tina naon kabagi sabaraha kabagi dua hiji pendapat Basroh dua pendapat Kufah pendapat Basroh mah ismun tina naon tina sambun terusnya kamari ngesalkeun namanya ngelal nama sambun tuh piceun naon naon pindahkeun nya naon harkat domahna wau kana naon karena mimnya disamun piceun naonna piceun wauna jadi samun tu datangan ku hamzah wasol ismun lamun saur sama saur Kufah mah tina naon tina wasmun buang naonna wauna datangan ku hamzah wasol jadi naon jadi ismun anu unggul mah pendapat saha pendapat Basroh bahwa ismun teh menang nyotok menang nyitak tina naon tina lapad sambun dalilna nyata ketika dijamakeun jadi naon jadi lapad asmaun sedengkeun kan lapad asmaun terus muttorid dina Al-Qur'an loba daratang dina naon ge Al-Qur'an kalakunya walillahil asmaul husna itu atas tuh ini liur mau santunya tuli kamari teh 100 naon panyitakan teh naon cenah hukum kumaha hukum lapad hukumna isim teh kumaha asalna kumaha hukum isim teh hukum asalna hukum isim teh naon mu'rab apa mabni mu'rab asalna hukum isim nyaeta mu'rab dan mu'rab nya mu'rabnya nya mu'rab kumaha lamun aya isim mabni berarti lain naon lain asal cenah lain asal da asal nama asli nama isim teh naon
isim teh mu'rab gitunya. Simpulkeun atunya isim hukum isim aya sabaraha aya 2 aya anu mu'rab aya anu mabningan anu mu'rab mah alal asli anu mabni mah ala khilafil asli sulaya jeung asal tuli kumaha ka teh tungtungna isim anu mu'rab tuh. Oh, ta isim anu mu'rab mah teu kudu ditanyakeun sabab. Nah, da asal lain asal mah gak perlu naon, gak perlu alasan. Kenapa kamu mu'rab? Kenapa kamu mu'rab? Da geus asa ieu urang mah ti dieu tadi na kieu. Kunaon maneh hideung? Ieu urang mah tadina hideung. Malah mun gueur asalnya, ku maneh baheula mah naon eung? Putih pisan. Ayeuna kunaon jadi kieu? Eta tanyakeun nya kok kabareula mah maneh mah culun pisannya. Kok ayeuna mah jadi cuantik nanya make naon sih? Gitu aya gitu. Aya nu asa mah dasar maneh mah geulis ti tadina nya nya. Dasar cenah maneh mah kasep ti ilahana ti tadina jadi geus gede ge beuki naon? Beuki kasep. Cina maneh baheula mah nya bau nya culun nya hidung nya naonnya ku ayeuna mah jadi gagah gitu ganteng cenah make naon cenah geus ti mana maneh ayo gitu anu teu sulaya anu sulaya jeung asa masuk aya naon perlu naon perlu pertanyaannya perlu naon ku naon gitu perlu tanya aya naon alasanan naon cenah kamari nah hegum kunaon pangna naon isim mabni teh kitu desan naon sababna naon sababna pangna isim bisa mabni gitu tuluy sabab eta isim merupakan kana sakuma cek kaidah kumaha cek apia kumaha wal ismu min umurabun wa ma bani li syabahin min urufi mudni isim teh ayamu rob ayama benina nama bani aya sibe jeung harapna etanya pangna isim mabni teh peda nyarupaan kana harap tuh nyarupaan kana harap terus nyarupaan kana harapna dina sabaraha tempat Shibeh kadina opat naon dina opat tempat anu geus diapalkeun ku urang kasyabahil wadi fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kani abatin anil fi'li bila ta'asurin wa kapti qarin usila aridung du'uman shibeh aya opat shibeh wado shibeh ma'nawi telepat katiluna ngaran shibeh niyaba shibeh ibtikor ka opat teu salah. Nah kumaha shibeh wado kumaha shibeh niyaba kumaha shibeh ibtikor kumaha shibeh ma'nawi itu babianya eta mata eta naon tah hukum isim simpulna aya 2 hiji mu'rab 2 mabni anu mu'rab sesuai asal anu mabni eta mah nganyulayaan asal kulantaran nyulayaan asal kok kunaon maneh make teu mabni kitu nya
Kok kunaon mana jadi naon jadi butut ku beula mah naon manis ayeuna mah jadi hasum gitu. Gitu, gitu kan ya. Kok bawa mana teh mini manis ayeuna mah jadi naon? Jadi hasum. Oh, kesang ieu mah bedus. Teu, jadi pahit. Tah eta. Tuh kan aya naon? Aya pertanyaannya. Ketika anu teu sesuai asal mah aya pertanyaan. Gitu Len? Naon sababna? Pangna isim mabni cenah? Sabab isimna nyarupaan kana harap. Sabab eta isim bongan nyarupaan kana harap. Nyarupaana dina sabaraha tempat eta dina opat tempat nebieun adomna geusnya poho deui teh. Tinggal naon panyitakan istiqoq hukum naon ditungtungna teh? Naon itu teh naon wae kamari teh pode ta'rif tuluy naon kaduana alamat aksam geusnya aksam istiqoq sareng hukum terusnya ta'rif isim geus pode nya alamatna eta nya pode nya sarua tuh alamatna tuluy naon bagianna tuluy istiqoqna wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbin fa'na bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi wa faqi alana wa qarabatilana fidin tawassalna bita'alumin tawassalna ta'limin antarzuqona wasi wa antarzuqona amana abdi tawassul pangaosan abdi tawassul ku pamurukan tinggal di sini.